kabawa sia teh ke kontol asup ka jero jadi sat-satan anjir. Liar deui aing mah. Teh nyarek naon eta si Sarah teh kaur cicing batur teh naon Sarah? Tak nya maneh teh. Nyarek naon maneh teh gogorowan wae. Engek liar tapi hujan geuninganan. Sarua puguhkeun arek ka warung dengan hujan gede. Rek naon? Iya, kamari saha teh babaturan maneh teh. Naon jelema teh pugu-pugu aing teh weuh nyem duit we kana. Eta babaturan heubeul, baturan sakola. Da eta mah geus biasa kitu si eta mah. Geus teu aneh deui. Pantesan atunya. Boro mah aing ge kamu teh cerita aing teh aya mehnana aja teh pugu. Ya cerita naon deui maneh? Lain aing mah ka maneh teh. Cek si om teh cenah. Kabejaan cenah. Ngajarkeun teh cenah lamun pek momok hayang naon teh nu hipung mah cenah kudu dikurud cenah bauk teh. Nah, make kitu da meureunnan teu ngaruh sia mah eta mah najan aya boletak oge meureunnan momokna da eta mah bulu sia teh. Lega iyak-iek nu puguh mah kos tahu da nu geunah mah jerona maneh teh. Heeh nya. Atuh ngabejaan anak ka aing kamari cenah kerok cenah neng ame hipu cenah momok teh cenah kitu. Baru mah ku aing teh dikurud sia teh. Kuuh kanyahona maneh. Nu puguh mah nu geunah mah nu gomplok sia teh. Kan gomplok mah paranyang beureunan nya. Kabawa sia teh ke kontol asup ka jero jadi sat-satan anjir. Sistem kumaha sia teh? Aing ge peureus mah sia teh bulu baok dibawa ka jero mah. Moal peureus dijamin geunah pokona mah teuing arek ka warung aing papayungan ngabejaannya pokona kitu. Geus dikurud atuh da baukna ge aing mah nyaho kitu hanya kalanya dikurud atuh ah.